Dua bulan digiring-giring. Warna elol. Tahunkeun ka tahunnya minta air putih nu panas. Tempoena salapan piring. Kakadi aya. Ma atuh ma meni apun dah itu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ditanya orang desa kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama rempok nih. Wargi kaca sadaya di Pribados di Mang Onyonnya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kanggo katur aparat pemerintahan anu parantos pasihan izin Pribados pentas di Kampung Selang 1 ieu betos izinan Pribados pentas eta tina raraga mah ais topeng nama topeng Pribados anu tihilir ngan beda cenah ieu mah acara keliling acara ngawen. Alhamdulillah anu cikeneh geuning murid-murid kuring tos nguriling tentu alhamdulillah simpatisanana lumayan kabeuli kopi. Alah. Di Pribados teh ngaturkeun nuhun kanggo katatangga nu caget nu tepihna. Hapunten kasuhun nu kagandengan kongresana Madi 4 adia almarhum hapunten. Garang Pak Guru Dede dipanggereun ye hapunten kagandengan. Ieu mah lain acara panggilan lain cara hajat, acara hiburan ngamen. Hitung-hitung kamu berahmanah cenah kawannya dengan alhamdulillah bari jengrek nungga ge isukan teh meureunan jam 1 cenah akad nikah natenya ngawin keunang putri teh itu alhamdulillah ending meureun ka ieu mah akad nikah mah dalamun isukan mah meureun bareng jeung tadarus teh tepungguh jadi hayang ngahalibur ka dieu mantakan cikeneh kuring isuk-isuk ge mangkat teh ka Pak RT isuk gitu alhamdulillah kutur apa pemerintahan kuring di pasihan izin sareng hiburan ngahibur masyarakat Ciwaringin ieu kasadayana kadewe geus ulah liap ieu da topeng ieu mah topeng lik geura ngalukeuran we nu loba-lobana alhamdulillahnya kabotakanana ti Pribados di rombongan anu tos ngaprak kaunggal imah kadatangan ku rombongan kuring ku budak-budak anu tadi ngalut kan bumi kitunya atur nuhun simpatisanana mohon. Ieu ti Pribados teh seni Sunda topeng Baja Tresna Munggaran anu berdomisili di Kampung Turi Barat, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Daerah Tingkat 2 anu langsung dipimpin Gubersana Aetet Uye nya asuhan nakel kuring bisa di dieu mah meureun aya nama asuhan teh badasar kitu mah tilu sadul teh keluarga nya da ieu mah cenah bebeurang aya hiburan mangke ulah loba-loba cenah ka Mang Onyo cenah rek mere cenah sakebrol dan teh hapunten teh kalau kata tangga nya gagandengan dina wengi ieu anu teu nyaos sadar tadina da kuring teh ieu maksud mah engke kusabab ieu ti pihak bisa mah yang buru-buru wae ulah nyangkolong tepi kana bulan puasa meureunang isukan lah jam 1 kuring teh nya akad nikahna teh putri mohon saran urang tempuran dari tetangga itu rombongan teh dituri. Ieu mah ulah nyangkolong kana waktu terus ada tali paranti pembuka lagu Munggaran
dina lagu Kembang Gading. Nada,